Mang. Mga bret. Hindi, anyong sa kuhay nga ngaganggu, molor. Amang mo. Naon? Lain abi ang ngomong ka, Mang. Sebenarnya teh abi teh mimilo jeung amang teh jelas teh sih, Mang, masa depan abi teh, Mang. Naon? Mimilo jeung amang jelas teh masa depan abi. Banget, masya siya nanya siya naon? Mas no eta. Menikot nanya jelas teh jelas banget, siya digaji tuh kuaing, digaji tuh. Digaji. Oh, tuh masa nanyakan jelas teh jelas pan digaji mun kuaing oge, mun kitu teu dibayar. Ngan 10.000 eta kitu oge Mang sapoena teh. Liwat jeung liwat. Ngan sapoe Mang bertahan di abi teh gaji 10.000 di amang. Banget, dengekeun ku sianya. Ulah nanyakeun cerah teh cerah sia teh, jelas teh jelas. Ari jeung aing tenang masa depan sia bakal cerah. Lamun dipenta aya, lamun diparentah moal eueuh. Sia lamun jaganing baring ka aing heg nitah aya pangabutuhna ku aing, dilaksanakeun keur sia mah. Asal sia ngawaron nutur-nutur jeung aing. Lain ning kamari ku abi sok unggal dipenta eueuh cek amang. Oh, pada teh mah keberan keur eueuh meureun aing lamun aya cok aing lamun dipenta keur aya. Pada keur eueuh eta mah. Nya tapi geus 100 kali abi. Tah beungeut anu ka 100 na ge eueuh harita teh. Sugan ge mah ka 100 hijina mah aya. Sabar we sabar. Nya. Oh, sakitu. Tungguan. Heuh, Aya. masa make itu kali ni idak sia ku aing.